wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi. Ya Kanjeng Nabi dilanjutkan ku ari wala syakka annahu mang yakin sayana Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang ya ka dieu ya pieu hayang ka Allah hayu cek Kanjeng Nabi hayu ulama utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nutukan nulunan ka Allah abdi mau bobolokot geus tanggung jawab jeung Kanjeng Nabi hayu panai mayit boga syafaat hayu cek Kanjeng Nabi tuturkeun hayai ka dieu yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deukeutan kulapan kulama deukeut ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu dibejakeun ja Allah atuh bakal ngahasilkeun ieu ka dieu Kanjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kuku mage tanpa maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu dek melakukan la ilaha illallah can loba baca sholawat tarekat doloon guruna nu boloon ye atuh dek la ilaha illallah teh ka Allah ai anu dilawangna Kanjeng Nabi kok atuh teu melalui Kanjeng Nabi babullahil a'zam Kanjeng Nabi teh ye lawa ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kanjeng Nabi nutup pintu Allah mual bisa kajian ting baripat ke mual bisa kajian bohong Kanjeng Nabi cicing dilawang ka dieu hayu ka dieu geura cek Kanjeng Nabi hayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isi loba keperluan keperluan naon abdi mah isi loba kabingung boga kabingung naon hayu dilaporkeun ulah tuh Kanjeng Nabi nan mantak urang kudu bersisi lah Kanjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cek Kanjeng Nabi ge tuba liman ro'an wa tuba liman ro'a man ro'an wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'an wa tuba liman ro'a wa ro'a habib rojak terakhir kata bos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi maripat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat nunggul sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cek sholawat beneng kelamun pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededek sholawat nih nah do baca sholawat ka Kanjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat diriah hendak sabandiah kaditun sholawat nariyah syadiliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ka jurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling dia eta baik geus mantap eta baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka
Assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho kahartina indah jasa asfal asfiya inaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nggak kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun kang ke ku sebab sering jasa orang maca sholawat haju orang ngahayal sebisa-bisa orang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan orang dina benak hati orang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batinan moal teu ngimpi urang moal da kagak teu ngimpi ka jeung kumaha ge nu dihayalkeun eta ongkos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang rek mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebo cilaka cakna ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngimpi lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang geus kaimpi kapanggih dina impian oh nih Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu seueuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah hanya gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejemur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantak kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang meuli ge kitabna ya itu atau aya karangan Imam Ghazali Takbirul Ruya aya Takbirul Ruya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapak teu bisa anu setan ge setan teu bisa ngarupakeunnya sebab urang terus-terusan bae komo tamah macana amsaratifu man wa farraqani wal hubuya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsaratifu man wa farraqani wal hubuya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man nah dibaca kurang memesare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan aju ka sahibul mualika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang karep sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli nam sarata man wa farqan wal buya dari billazati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non karang-karangna engget-engget rek sare ngedeng langsung tam saratifu man wa barakun wal buya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim PS sakali henteu dua kali ka ditu da mangim pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka Imah Ki Soleh di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya ieu jalan ke Madinah Madinah Imam Soleh sebenarnya teh belah diri Imam Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya masih Madinah ya Allah ieu masih Madinah ieu
aya orang Arab kan nuna anu unggal lawang aya orang Arab boleh dikasih tidak boleh ini khusus orang Arab cenah yuh neangan deui lah aing ngaholah loba lawangna cek urang teh pulau gitu aya deui orang Arab udah kasih tidak boleh khusus orang Arab cenah orang ajam tidak boleh lupa kadu itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik pula ka luhur begitu naik ka luhur urang cenah gak boleh naik dulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragakeun mana ringsek asana ringsek aing kemana ieu aju di tukang penjagana turun deungeunang dihadap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah di ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke hana alhamdulillah begitu nanya itu Kang Jeneng cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu udah can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus udah waduh kula teh Masya Allah tapi kan lumayan datang ke Masjid Madinah na eta ngimpi teh kok kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarata pun ngamandi heula semandi ngalaudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupit maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon kadang-kadang burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi we itu diukeula Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min amsaratikum man wafarqani wal hubbu ya taridul ladzati bil lam terus ayat nu pernah kakula bebeja ku deui di ditanya heuh geus barang diwirid ku cenah aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awal cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus bemehna meureun urang mun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol loba beureunya kabeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering kula meuli caritakeun sajen-sajen nama ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajen-sajen atuh meuli bejakeun we pokona mah geus kapangireung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teh tebal dengan eta dijagaan gitu tapi eta dina ngimpi mah urang Arab ge bisa ngomong sudah deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos kasasawan teh bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa tam geus pohara aju di Madinah eta mah lain mimpi aneh abah mah mantap kaju tilu poe teu ka masjid tah abang moal ka masjid cenah tilu ieu mah heulanan kunaon henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu bantak atuh teu ka masjid abang asal eta kitu asa tilu poe Masya Allah geus saya caritakeun eta wiridan eta kan mah terus munjiata paling dia tah munjiatun sina kudu diijazahkeun ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan naon teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung biar resep kana maca sholawat teh diberes aya kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai aju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes atuh
Aduh, masya Allah. Atuh untung tak kapagi jeung mau sia. Aduh, gagah mau mah ih. Salah ijazah masalah teh sia. Nyaho cenah diberen aja kos kitu. Nah, iyalah kanjeng Nabi. Bahkan aya walillahi darus Sayyidil Bakri. Wallahu a'lam.